Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadayana dipanjangkeun yuswa. Urang nuluykeun hanca mitra masih dina judul janji nu mawapati. Sumaga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Khususna ka kulawarga Juragan Pardi anu mana harita ningali hiji makhluk anu pikasieun teh nya. Bener geuning jurig awewe teh aya. Matak aneh jeung matak sieun sarta matak heran. Naon maksudna eta jurig los-los datang ka imah urang? Ceuk Sarip bari ngusap beungeut ditungtungan ku ngabiri gidig beut asa ginggiapeun. Nya duka teuing atuh amba oge teu apal jang. Tapi keun bae lah da ayeuna mah geus eueuh si setan teh geus nyingkah. Ya mudah-mudahan teu datang deui ka dieu sarta teu ngaganggu ka urang. Jawab Juragan Pardi katempo rumenghap narik napas panjang. Terus red ka bojona anu katempo menipias seda puguh keur gering ditambah kumanggih kareuwas. Jep sakabehna jarem teh Dani Sarip jeung Neng Epa pating haruleng tiluanana eueuh anu teu bingung campur jeung sieun. Loba kahariwang sok inggis jurig anu tadi datang nembongan deui. Nya saleuheung lamun saukur nembongan hungkul, tapi kumaha lamun seug terus ngaganggu tang tumatak nambahan pikiraneun. Kaayaan alam geus leuwih di tengah peuting. Di jero imah karasana meuni simpe taya sora anu kadenge. Sok padahal sararea oge can sarare. Nya puguh bae kaayaan kitu teh kalah nambahan keueung jeung geueuman. Tapi untung ti harita mah eueuh deui kajadian naon nepi ka ngong kadenge sora hayam kongkorongok sakali. Tapi ari kaayaan mah tetep can aya robahna. Di jero imah karasana meniti iseun lir ibarat di tengah astana. Peuting eta Juragan Pardi jeung anak-anakna saurang oge eueuh anu bisa sare. Gawena dariuk bae pating jarentul siga nu kutoun. Nya akhirna mah dur kadenge bedug subuh ditema ku sora hayam jago kongkorongok paselang jeung sora anu adan ti masjid. Ngadenge kitu sararea pating kulisik. Ate asa ngemplong pikiran teu bingung teuing lantaran geus nepi ka waktu subuh. Sagedeung deui oge bakal caang tangtu si jurig awewe anu peuting tadi datang ayeuna moal nembongan deui. Dani jeung Sarip meniru menghap narik napas. Pipikiranna ayeuna mah geus mimiti tentrem deui. Alhamdulillah geuning geus beurang ieu teh. Sigana masih jurig teh moal datang deui da geus isuk-isuk tereh caang. Ceuk Dani bari nguliat awakna karasa carangkeul, jung cengkat terus babatet. Nya geus isuk-isuk geuning. Ama matundu ieu teh hayang sare heula. Kade mi HP-nya inung hidep tarungguan. Ceuk Juragan Pardi bari ngareret ka bojona. Anu katempo keur ngalempreh panonna peureum kawasna mah terus sare. Mangga ama. Kulemkeun heula we atuh. Pami tundu mah sarengna deui sawios da ibu mah aya abdi. Ama mah rek ngalenyap heula sakeudeung. Jung harita Juragan Pardi cengkat. Poloyong asup ka jero kamar goledag ngedeng teu kungsi nungguan lila reup sare meniti bra. Sanes Kang. Ari kajantenan anu wengi teh leres eta teh kitu. Ceuk Neng Epa bari rutret ka lanceukna anu dua. Ari Epa, nah make nanya kitu. Tembal Sari bari neuteup ka adina anu katingali ayeuna mah aya getihan deui. Teu pias teuing kawas tadi sarta kasieuna oge geus leungit. Nya Kang, puguh abdi mah beut asa ngimpi ieu teh. Sidik puguh akang oge sarua. Ari mimitina mah bener asa ngimpi. Tapi geuning nyaan lantaran kaalaman ku sararea. Tapi geus lah ayeuna mah tong waka nyaritakeun anu kitu. Mending oge hayu urang salat subuh bisi kaburu caang.
Ken bae engke ngobrol mah gampang, da loba keneh waktu. Walon Sarip jung cengkat terus ngaleos ka tukang rek wudu. Sanajan rada belang bentong oge sok masih keneh inget kana ngalakonan salat. Hayu Kang, netepan sakantenan berjamaah. Ceuk Ning Epa bari ngareret ka Dani lanceukna. Nya sok ka ditu Epa ti heula. Walon Dani ngajurungkeun ti heula ka adina. Nya geus kitu mah Ning Epa ngaleos ari Dani terus asup ka jero kamar. Koledag sare da puguh geus teu kuat ku tunduh. Ning Epa jeung Sarip terus ngajalankeun salat subuh. Samalah ditumbuk ku wiridan babacaan sabisa-bisa. Sanggeus rengse salat, Ning Epa terus berai muka-mukakeun jandela. Katempo di luar geus rek caang. Hawa tiis karasana seger koloyong ka dapur. Maksud narekna heureuk cai. Aneh ayeuna mah saeutik oge geus teu ngarasa keueung. Karasa anak jadi biasa deui cara sasari. Epa, akang rek nyusulan heula Mang Ocin jeung biitohnya. Ceuk Sarip nyampeurkeun ka adina anu keur ngahurungkeun kompor. Nah make disusulan Kang. Dangke oge pasti atuh kadarieu. Iya, eta oge pasti kadarieu. Tapi maksud akang teh ngarah daratang rada isuk kene. Ngarah bisa mantuan Epa barang gawe. Da geus pasti atuh meureun tunduh. Lantaran sapeuting jeput sakrajep oge urang teu sare. Tah lamun aya biitoh tangtu Epa bisa leureuh. Jeung deui akang rek terus ngebejaan kasih uhe lamun poe ieu moal muka toko. Dan geuning Kang Dani oge kalah sare. Sajabat kitu akang teh rada melang ka ibu. Walon Sarip ngajelaskeun maksudna. Nya mangga atuh ari kitu mah Kang. Tapi tong ngampleng teuing nya. Nya moal geus beres makang oge langsung balik. Nya geus ngomong kitu mah Sarip terus ngaleos. Jerut turun kaburuan kenceling Indit rek ngajugjug ka Ibah Mang Ocin. Ari Ning Epa terus asup ka petengahan. Oloyong kana koresi gek diuk bari neuteub ka Bu Lasmi anu katingalina keur sare tibra. Kasugri kaum dangu caturkeun deui Sarip anu harita keur ngagidig leumpang semurusuh muruka Ibah Mang Ocin. Nya teu kungsi lila oge geus nepi ka buruan serog ngadeuketan kana panto. Punten. Sarip uluk salam sorana ngahajar rada tarik sangkan kadenge kuno boga imah. Mangga. Walon anu di jero anu tayalian ti Mang Ocin anu harita keur siduru. Nya terus bae atuh nangtung gura-giru muka panto kolotrak reket bray. Aye geuning Aden, aya naon ieu teh Den bet meuni acara leuwas. Ceuk Mang Ocin gancang tumanya ada puguh rada kaget kadatangan ku Sarip teh. Da puguh tara biasana datang ka imahna lamun seug eueuh kaperluan. Aya saha Kang? Celeungkeun biitoh ngomong ti dapur. Aya Den Sarip. Walon Mang Ocin ari biitoh gancang nyampeurkeun. Aden naha meuni sisinan teuneun. Mangga atuh calik dilebet Aden. Biitoh nita asup ka jero ka semahna. Nuhun Bi. Kalacat Sarip unggah ka jero imah. Gek diuk dina koresi hoe diturutan ku Mang Ocin jeung biitoh. Duadana teu burung ngarasa heran. Aya naon Aden sok enggal carioskeun margi meuni acara ruas bibi mah. Tanya biitoh bari neuteub ka Sarip teu burung hatena ngarasa heran. Puguh oge kieu Mamang. Bibi, urang bujeng enggalna bae nya supados enggal ka hartos sareng teu miceunan waktu. Oh, mangga atuh Aden enggal saurkeun. Tembal Mang Ocin bari mencrong kadudunganana. Nya teu talangke derek-dek Sarip nepikeun pamaksudana. Sabalah terus ditumbu ku nyaritakeun lalakon anu peuting kajadian di imahna sarta kaalaman ku sararea. Sakabehna dicaritakeun saeutik oge eueuh anu kaliwat. Sabalah ngomongna oge sakapeung sok bari pepeta.
bangun anu sieun. Mang Ocin jeung Bitoh teu percaya. Nah nya eta teh Aden. Tanya Bitoh bari neuteup ka Sarip. Saeutik gedena di hate aya rasa teu percaya. Leres kitu Bi. Piraku abdi wantun ngabohong. Kang Ocin nah jadi aya anu kitu di imah Juragan Pati teh nya. Ceuk Bitoh ngareret ka salakina anu katempo keur ngahuleng. Duka teuing atuh akang oge rada heran ieu teh Itoh. Tembal Mang Ocin bari jeung gogodeg. Mang, pami kapungkur waktos eta bumi dicalikan ku Mamang sareng Bibi, nah kantos aya anu kitu atanapi henteu. Henteu Aden, teu acan kantos aya nu kadaritu. Margi apanpun emang teh sanes anyar-anyar nyarikan bumi eta teh. Samali mah ti zaman masih bubujangan. Waktos Bahat mah sareng Ambu Isoh jumeneng keneh. Nya kitu deui Juragan Pardi oge anyom keneh harita mah. Tapi datara ayana naon? Walon Mang Ocin mere keterangan sajelasna lantaran nya manehna mah nyaho pisan kayan di imah kulawarga Bahat mah jeung Ambu Isoh. Da puguh tiba heula geus jadi pagawena sarta cicing di imah eta. Janten pamiti kapungkur mah tara aya anu aneh sareng anu mataksieun nya Mang. Tapi nah ayeuna make aya anu kitu. Nya duka atuh pun Mang oge teu ngaratos kana perkawis eta mah Aden. Samana pun Mang oge ngaraos heran. Jawab Mang Ocin bari jeung nya kelantarang bangun anu keur bingung. Pami ayeuna kumaha kaayaan tuang ibu teh Aden tos sakinten? Ceuk Bitoh nanyakeun kaayaan Bu Lasmi anu ti kamari keur gering. Puguh oge kitu Bi, teu acan aya parobihan. Kantenan wengi matras bae kumarurung. Padahal mah landong anu ti dokter tos dipasihkeun. Kumaha atuh Aden saupami dibantun we ke rumah sakit. Sumuhun supados gampang diparios. Margi tangtos di ditu mah seueur dokter anu ahli. Ceuk Bitoh maksudna mah mere bong bolongan kadunungana. Nya eta oge kitu saur pun Bapak teh. Pami dinten ayeuna teu acan aya parobihan. Rupina bade dibantun ke rumah sakit. Tah sae kitu oge atuh Aden. Supados regreg ka sadayana. Itoh sok buru gancang kadinya gesat-gesut beberes teh. Keun bae ngurus budak mah da geus gerde bari sasorangan. Jeung deui apan aya emak. Mang Ocin itah buru-buru ka bojona. Nya ke heula atuh sakedeung rek namplokeun heula sangu. Walon Bitoh terus gura-giru ngaleos ka dapur. Mang, abdi permios atunya bade nempangan heula si Uhe. Sarip harita amitan terus ngagedi gerek ngajungjung ka imah si Uhe. Mang Ocin terus ka dapur nyampeurkeun bojona. Geus asak sangu teh Itoh. Geus Kang. Nya hayu atuh buru-buru urang ka ditu. Karunya kanyang Epa. Nya hayu tapi kenya rek bebeja heula ka emas sakalian rek mihapekeun barudak ngarajongjon digawe. Walon Bitoh terus ngaleos indit ka imah indungna. Kabeneran teu jauh ngan saukur kahalangan kudua imah. Sedengkeun barudak nama masih kene sarare. Lantaran harita teh yang alam masih isu kene. Keur meujeuna tiris. Desa kumaha lila Bitoh geus balik deui. Samemeh indit mastikeun heula kaayaan di imah. Sanggeus sagala rupana dianggap tarapti. Bral duanana miang ngajungjung ka imah tudunganana. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi. Harita keneh langsung asup ka patengahan nepungan Neng Epa. Ningali Mang Ocin jeung Bitoh geus daratang, Neng Epa kacida ngarasa bunga. Samalah teu asa-asa derek-dek deui ngadadarkeun kajadian anu peuting kaalaman ku diri na sakulawarga. Mang Ocin kitu deui Bitoh meuni gogodeg. Anu satadina ngarasa cangcaya ayeuna mah mimiti jadi percaya. Sanggeus rengse cacarita goledag Neng Epa ngagoler dina kursi bari nungguan Bu Lasmi. Teu lila ngarasa tunduh, reup sare. Ari Bitoh ngaleos ka dapur terus beberes sakumaha biasana.
Sakalian bari nyadiakeun kadaharan. Sedengkeun ari Mang Ocin poe eta mah teu indit ka kebon atawa ka sawah. Terus bae beberes di buruan kokoren meresihan jukut anu katempo geus mimiti barala. Delila antarana Sarip datang terus asup ka jero imah. Geek diuk ret kaneng Epa jeung indungna anu keur sare tibra. Beu kawasna mah Epa teh tunduheun. Da geuning menit tibra sanajan sare dina kursi oge. Jeung geus pasti capeun lantaran ti kamari nungguan ibu. Samalah peuting tadi mah nepi ka teu sare pisan. Sarip ngagerendeng ngomong sorangan. Gap kana samping kebat anu indungna nya terus rap dipake nyimbutan Epa. Hari Dani harita terus ngajentul sorangan. Tapi lila ku lila mah beut jadi lelengutan. Karelek heuai nepi ka sababaraha kali panon Sarapet teh sebeunta teu kuat nahan pitunduheun. Aduh, naha meuni cepel kieu panon teh. Satadi nama moal sare tapi beut jadi tunduh geuning sare heula sakedeung. Tapi kudu bebeja heula ka Bi Ito sangkan digawena sakalian bari nalingakeun ibu. Jung Sarip nangtung koloyong ka dapur nyampeurkeun ka Bi Ito anu keur masak. Bi, pamitos beres masak punten nya pang nalingakeun ibu. Margi abdi teh teu kiat ku tunduh. Sakrejep we moalami. Sumuhun mangga atuh Aden. Sawios tuang ibu mah da ayeuna aya bibi mangga pilih bade lalason mah teu kedah hariwang. Nya nuhun atuh Bi. Tapi omat ulah kemamananya. Nya moal atuh ari Aden jeung percanten we ka bibi. Ya, saenggeus ngomong kitu mah Sarip asup deui ka jero. Kebat muru ka kamarna goledag ngagoler dina kasur. Saterusna reup sare menit tibra. Ari Bi Ito terus gesat-gesut gagancangan ngarengsekeun pagaweana. Sakapeung sok bari jeung nempoan dununganana bisi geus nyaring. Gancangna carita mitra kaum dangu kaayaan teh geus maju ka beurang. Panon poe geus luhur cahayana nyebrot kaburuan. Nya kira-kira wanci pecat sawed juragan Pardi sakula warga geus harudang kitu deui Bulasmi oge geus nyaring. Tapi ari kaayaanana mah can aya robahna. Ngan ayeuna mah teu pati humarurung teuing kawasta dipeuting. Dani, Sarip jeung Neng Epa harita ngariung bae di dinya. Saurang oge eueuh anu jauh ti indungna. Ari juragan Pardi keur luntang lantung di buruan. Ningalikeun Mang Ocin anu keur babaresih di pakarangan. Juragan bilih aya pamundut mangga atuh enggal saurkeun. Ceuk Bi Ito harita nyampeurkeun geek diuk ane prok teu jauh ti Bulasmi. Nuhun Bi Ito. Tapi dah kuring mah teu hayang nanaon ieu teh. Boga oge keur teu pati ngareuna. Barang dahar oge asa pararait. Walon Bulasmi bari melong ka Bi Ito sorot panona katara layu teu cahayaan. Mohon juragan, tangtos we kana kituna teh. Margi apa nuju teu damang, tapi sanaos kitu kedah maksakeun, kedah kersa barang tuangnya supados enggal damang deui sapartos bihari. Nyakeun we engke Bi. Lamun aya kahayang matang tu kuring mentah. Ya mangga atuh pami kitu mah, permios juragan. Ceuk Bi Ito terus ngaleos deui ka tukang rek neruskeun hanca pagawean. Ari ayeuna poe naon nya? Tanya Bulasmi ka anakna nu keur ngariung. Ayeuna mah dinten Kemis, Bu. Jawab Dani terus ngadeuketan ka indungna nu keur ngagoler bari kucap kiceup. Ibu teh hayang panggih jeung Lisna adi hidap. Kitu deui jeung Indra salakina. Geus sabaraha minggu teu daratang ka dieu. Bulasmi nanyakeun Neng Lisna jeung Indra minantuna nu geus aya sababaraha minggu teu daratang nepungan. Pami telepat mah tos aya panginten kana 3 minggu teu kadarieuna teh. Rupina mah teu acan aya waktos. Tapi saupami ibu hoyong pendak teu aya lepatna urang susulan we atuh ka ditu. Jawab Dani boga niat rek nyusulan adina Neng Lisna ka Bandung.
Teu kudu Dani. Keun bae teu kudu disusulan. Lantaran sok inggis jadi matak ngariweuhkeun. Jeung deui mana kitu oge tang tuker laloba gawe. Da biasa narikeul sase masok hideng daratang ku sorangan. Walon Bulasmi gancang nyarek lantaran sieun matak ngariweuhkeun ka anakna. Ari ibu, nya teu sawios disusulan oge apan ibu teh hoyong pendak. Sarip anu ti tadi ngabandungan belu nimbrung, sabalah terus neuteup ka indungna katempo beungeutna pias samalah pandona oge rada celong. Nya eta oge hayang panggih. Tapi ceuk pangrasa ibu mah tong disusulan. Sigana isukan oge poe Sabtu sore pasti kadarieu. Nya atuh teu langkung ka hoyong ibu ari kitu mah. Tapi pami bade nyusulan Lisna sareng Indra mah sawios ku abdi bade dibujeng ayeuna ka ditu. Ceuk Sarip geus sayaga lamun seuk kudu nyusulan adina ka Bandung. Geus teu kudu lah Sarip. Tong disusulan. Ibu mah embu ngariweuhkeun. Jawab Bulasmi. Ngadenge kitu Dani Sarip jeung Neng Epa silih reret. Saya nama mending oge susulan Bu, supados teh Lisna terangeun pamikayan ibu ayeuna teh nuju teu damang. Neng Epa milu bairan kana gunem catur indungna jeung lanceukna. Teu kudu Epa. Jeung deui da ibuna oge teu gering parna. Sigana mah isukan oge cager da geus ngadahar ubar apan ti dokter. Ceuk Bulasmi meuni keukeuh nyarek. Nya atuh geus puguh kitu kahayangna mah sararia oge eueuh anu bisa mumpang. Kasugri kaum dangu, caturkeun juragan Pardi anu harita keur luntang lantung di buruan. Tapi dina sajeroning kitu teh teu weleh barijeng mikir. Ari anu jadi bahan pamikirana taya deui nya eta kajadian anu tadi peuting kaalaman ku dirina sakulawarga. Anu diganggu ku makhluk demit anu matak pikasieun. Aneh. Kakara ayeuna kulawarga aing make jeung diganggu ku nu kararitu, estuning mata kaget. Lantaran tiba heula mah henteu. Tapi tisaprak aing ningali kalangkang jurig awewe dina kaca lomari teh. Samalah peutingna oge terus datang kana alam impian. Tah tidinya jadi aya kajadian anu siga kieu teh. Boa-boa ieu sakabeh aya hubunganna jeung impian aing. Tapi asa pira kulamun kitu teh. Sabab eta mangan saukur ngimpi. Kitu ceuk grentes juragan Pardi dina mangsa harita. Geuk diuk dina kursi anu aya di teras panona mencrong ka Mang Ocin anu keur bebersih di pakarangan. Leng atuh juragan Pardi ngahuleng. Pikiranna naras inget deui ka mangsa anu geus kaliwat. Basa ningali tangtungan saurang awewe dina kaca lomari sarta terus ngadatangan kana alam impian. Anu teu tela eta awewe teh lain sasaha tapi Nyi Rasti kabogoh manehna baheula anu harita kungsi di Nyanyeri. Samalah nepi kaluas metik patina sorangan mungkas kahirupan ku jalan ngaragrakeun maneh ka jero jurang. Barang inget kadinya. Juragan Pardi meneru menghap. Sanajan baheula teu kungsi nyaksian kana maotna sabab harita mah geus aya di kota. Tapi tang tunarima bejana ti Mang Ocin jeung bapana. Pardi ngahuleng labunan beuki jero samalah jadi ras inget deui kana sakabeh caritaan Nyi Rasti anu teu tela ngancam rek nagih janji anu baheula teu dicumponan. Lantaran Pardi ngaboga hutang anu tangtu kudu dibayar. Tapi lain kudu dibayar ku duit atau harta banda. Tapi ieu mah kudu dibayar ku nyawa. Inget kadinya hate Pardi ngalenyap, jantung ngadadak ratug teu puguh rasa. Nahnya kitu awewe anu panggih dina impian teh bener Nyi Rasti. Tapi apan manehna teh geus maot. Moal kitu arwahna teh sampurna lantaran maotna teu wajar. Sarta ayeuna ngakalakeun ka aing. Juragan Pardi galecok dina sajeroning hatena. Mikiran kajadian anu akhir-akhir ieu kaalaman sarta ngaganggu ka manehna sakulawarga.
tapi bet asa mustahil lamun kitu teh. Sabab piraku make jeung aya anu geus pae hudang deui. Aing mah teu percaya. Nah aing teh make jeung terus mikiran anu kadari itu siga nu teu hideng. Ceuk Juragan Pardi harita terus ngusapegeut. Katara paromana teu pati berag gawas keur ngemu ka bingung. Sanggeus kitu jung nangtung sup ka jero imah terus ge diuk. Rung milu ngobrol jeung anak-anakna. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun sorena. Kayan langit meni anggeup dihujaneun ngagarayot kawasna mah moalila oge bakal turun hujan. Angin ngahiuk rada tarik tetangkalan ka tempo pating pelenoy. Kalakai garing rabeng atuh hariber. Dina kahyaan kitu. Nengge pagancang nutup-nutupkeun jandela sakalian ditulakan. Sedengkeun Juragan Pardi mah keur riuk dina kursi bari maca koran teu jauh ti bojona. Anu katempo keur sare tibrah. Ari Dani jeung Sarip duanana keur ngarobrol bari tulas-tulis nyatetkeun barang-barang anu geus kajual di tokona. Sarta diitung jeung kauntunganna. Teu lila breg turun hujan meni ngagebret. Kawas anu dicicikeun ti langit. Sora angin pating saleor, kilat pating burinyai. Luduk pasusul-susul kadenge sorana meni asa ender pating jelger mata keung. Kayaan di luareun imah meni poek. Padahal mah harita teh sore keneh can liwati jam 5 sore. Ningali kayaan kitu gancang neng Epa ngahurungkeun listrik. Brai di imah teh caang koloyong ngadeuketan ka lanceukna. Gek diuk nya sajongjongan terus ngahuleng. Di pikirana ngadadak beut asa teu pararuguh, asa loba kahariwang hatena karasa pating sareblak. Nah rek mangki naon atuh ieu teh? Hate aing beut pating sareblak teu puguh rasa. Poa-poa aya kila-kila anu teu hade. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.